Iyalah berjuang sabisa-bisa orang kenang ngeunaheun ibadah cara Bahaudin anak Syabandi nu urang ka Uzbekistan tadi itu ziarah be makam terasa ieu kan kentong kutubul aulia di anak Syabandi anu julukan anak tangan bekerja hati berzikir. Naksabandi tangan bekerja hati berzikir terus nyalakan tani maju Allah jadi iya nanti gawe bisa dipelakan tapi hati Allah saha nu kitu kuari maju ja eueuh urang geuleuh di mana ge asalna teu manggih eta urang mana eta ngomong ke situ atau orang nimbang bismillahirrahmanirrahim nimbang gula di jero hati mah Allah di mana anu aya nu kos kitu hese aya Bahaudin teh Allah asli Bahaudin mantap petani ulu. Nah di Uzbekistan teh bubuahan bunungaran anggur bunungaran aprikot asli aprikot eta bubuahan asli pepelakan Imam Bahaudin anak Syabandi aslina eta ngandung rahasia mahal dijual di Mekah ge aprikot anu encan dimodif asli masyaallah nya amis nya seungit nya eta teh daharna aya aturan kos korma ajwa kangjeng di daharna 3 qoblas subhi bakal muncar tapi nu asli pan kieu cenah ngomong nu asli jeung teu asli kuari mah tamur eta bisa jadi ajwa pulang ngobrol di Madinah ih korma-korma nu biasa bisa diajwakeun dimodif gara-gara orang Indonesia kena tolol tuh orang Indonesia mah teu nipu teh dipekake terus bae diajwa-ajwa aya nu semua ya nyaho bae kuari mah lain asli nu aslina ajwa kangjeng tanahna ge khusus cara cabe cara jeruk eta di tanah-tanah tertentu sanajan Garut bisa Garut kabeh. Nah, wari aprikot eta teh pepelakan Imam Bahaudin di bedaharna memeh subuh 3 sarua jeung aya rahasia-rahasia buah aprikot. Tapi ulah geus di naon kitu modif ulah asli. Eta melakeun Allah. Ah, geus dileuweung bae kan Imam Bahaudin. Dileuweung nya ku dileuweungna bisa ngobrol jeung manuk teh ngobrol jeung hewan-hewan teh ngobrol jeung bajing jeung kadal urang jeung kadal oso saya dipaham bae ongkoh heran ya jeung palalinter geus murid aing jadi ngomong kadal teh aja oh iya sih barang kos kono endogan taya Imam Bahaudin tah sok ngaji kan di kota ngaji zikir santero murid datanglah ke Indonesia Naksabandiah ieu mah keur caritakeun nyana keur ngaji kieu kan ngaji ahli Allah mah ruhani nu dibawa teh sanajan fikih sanajan tauhid nu dibawa teh ruhani jadi ka Allah ke henteu ilmiah nu saluluguna ilmiah Imam Bahaudin keur ngaji jol memang kikituan masyarakat teh ngobrol lagi ngan kadang kieu bae kuari mah kieu bae cek nya geura balik bae ke kula ngutus ulah cek nya ulah ngutus nu sasaha macam ngomong urang mah kudu mama bae ka ditu atuh geus bae ngaji stop wallahu a'lam bishawab berangkat benyana barang berangkat horenganan ka hiji bangunan deket masjid aya majelis taklim kita nuturkeun kudu sejen ge diintip horenganan di dinya teh tah manuk nu tadi aya datang kieu bae tah Imam Bahaudin da coba sasa kadia ke tokoh daratang atuh ja apal ka Imam Bahaudin mah ieu saha nu sok ngalahan manuk di dieu ulah cek
maksudnya naon ih caknya ada dialaan ya anakna aja dipencit pakai dahar nggak sabar kali ayam meureun bangsa 3 kali mah caknya na anakan kendogan deui kendogan na ieu wayahna caknya na tak ieu tah maknanya na bebe jatah kula geus 3 kali anakan anak kula eueuh bae sedih jasa caknya na menta tulung ka kula pangamankeun caknya na ceurik mereka geus panjang ka dongengna ieu mah nu dimaksud katanya bisa ngobrol jeung manuk bisa ngobrol jeung manuk eta kolbu pohara jasa lantak geus diayang ke di lembur urang nu kikieuan ka jeung manuk eta di Garut eta ge kikieuan we udah ge kileuh gede poleca mandincan manuk we di kieu-kieu berarti cenah ngarti ka bahasa manuk eta besi haji pendi ke kikieuan ka manuk rante maksudnya nyana tuh boga manuk berarti nang maling manukna yang manuk Masya Allah luhur amat Imam Bahaudin datang ka bisa ngobrol jeung manuk kanyahoan sama ku masyarakat kabeh akhirnya kan ditanya tobat kula moal ikos kitu mah muhun cenah ulahnya atuh manuk nage ceurik unggut-unggutan ka Imam Bahaudin hatur nuhun ieu ge sarua atuh kula ge mun nyaho mah moal dah kula mah ayeuna mah deuk guguru bae ka mama eta bisa ngobrol jeung manuk kumaha cik Membahaudin jababari nu hese jakula mah di mana kaleuweun lain manuk bae hiji-hijina daun nanya ka kula haju ngabejakeun manfaat jeung madaratna daun tersebut jahet teu hese cak janna teh naon atuh nu teu nanya kabeh binatang-binatang leuweung jananya ka kaula jeung mempersilahkan diri naon hesena jategan nisbati waliullah tuh di mana jeung kieu bae jeung Imam Bahaudin geus bae naon nu aya serahkeun ka Gusti Allah mulayan ku ari ibadah ka Gusti Allah tanpa mengurangi digawe urang leungeun tetep digawe tapi kolbu ka Gusti Allah sok geura bisakeun tangan bekerja kolbu berzikir ngomong mah bibah babari teh ngomong babari teh ngomong babari heuh mantep kayak jelema sok heran gua lagi kayak jelema motorna pareum mah dudut asal diselah dudut jadi geus eseng nanti isu datang ka dohor datang ka asar ini ka kiai baca kieu nanti cai kiai gua motor teu leumpang deuh bengkel kamu urusan atuh lain cai ulah geus seri bae sia salah atuh kos kitu atuh bengkel tah urusan anak kabel atuh kula minta cai ka dieu lah cek kamu kula mangga ka kiai bae cek moal ka bengkel emang udah ada boga duit eta bae ini mere duit ka bengkel teu kalau lain eta maksudna kula mah lain minta cai bae ya teu cai teh ya cek ieu mah mesin kan urusan Bismillahirrahmanirrahim Gusti tah ya motor Gusti jelema nangge nu Gusti jelema boga keperluan tah mah teh sabodohnya tah kok diinum ku jana dibanjurkeun ka motor lempang motor wah nah engke di mah inget teh kudu ka bengkel sia tuh siapa pacar dukun aing goblok nah ini Imam Bahaudin kunaon dia iman ka Allah jihad fisabilillah kerahkeun sakuat tenaga urang porsina naon jeung makomna naon kumaha kaayaanana ja perang mah kuari urang henteu tapi naon ku urang nu bisa diperjuangkeun kuari di lembur mungkin keur ngabangun masjid mungkin keur ngabangun pondok pesantren mungkin keur ngabangun majelis salim neuk buluda ulah dideuleu duitna tah sia lur kangjeng Nabi tapi lamun panitiana bener ieu kan kadang-kadang kehalangan ku panitia terpercaya aing nu ke ieu ge bakakak sabaraha aing ngirim nu kaluar mangan 5 ai eta 30 deui bakakak ka mana manya dilageg punyana kabeh sabenerna mah asal geus dikaluarkeun we bakakak mah pasti didahar kan ulah boga pikiran hukum geus didahar penting didahar we kan maksudnya mah pan meureun hayang ngajamu tapi bakakak kan lain didahar ona besi dijual aya bejana tas buludan kajual bakakak iya tuh beres jasa. Nah berjuang terus ikhlaskan lillahi ta'ala lempengkeun tah Imam Bahaudin bisa ngobrol jeung manuk jeung hewan jeung segala rupa
ieu akibat lillahi ta'ala. Panjang ke dongeng perjalanan Imam Bahaudin, bahkan ulah ge aya rencana dek ziarah deui ka ditu. Besidik milu silahkan. Sebenarnya sini ongkos kiai murah ngan 40 juta. Atuh, cenah kula bisa boga ngan 10 juta diajak datang ke Singapura agak sia.